Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, Simkuring Muhammad Fred Amutakin, bagian tina nu mawa warta dina waktu ayeuna. Bade ngawartakeun perkawis pamarentah Kota Bandung nguatkeun sinergi lintas sektor pikeun nungkulan HIV atau AIDS. Hiji, komitmen pamarentah Kota Bandung. Pamarentah Kota Bandung nunjukkeun komitmen anu kuat dina usaha nungkalan HIV dan AIDS ku cara ngalaksanakan pendekatan anu jembar, lengkap, jeung lumangsung. Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Erwin, ngadorong sangkang usaha panunggalangan HIV atau AIDS ia dilaksanakan secara holistik, dimimitian di deteksi dini nepi ka akses kana pengobatan. Kedua, strategi stop. Pemerintah Kota Bandung melaksanakan strategi stop atau lusuh, tumukan, obati, pertahankan. Minangka lengkah nyata pikeun ngahontal target 3-0 dina tahun 2030 nyaeta zero infeksi anyar atau nu ngarang jumlah infeksi HIV anu anyar, 2-0 maut ku sabab AIDS, ngurangan jumlah nu maot alatan AIDS. Tiru jilo sigma jeung diskriminasi, ngingitkeun sigma jeung diskriminasi ka penderita HIV dan AIDS. Katilu, kegiatan spiritual building Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA. Kota Bandung ngayakeun kegiatan spiritual building pikeun mapiran nguatan batin jeung spiritual ka para penderita HIV dan AIDS. Ieu kegiatan boga tujuan pikeun nyageurkeun batin sarta masihan kakuatan dina nyahareupeun sagala uji kahirupan. Kaopat, sinergi lintas sektor. Pamarentah Kota Bandung gawe bareng jeung rupa-rupa pihak kaasup Basnas Kota Bandung pikeun nungkalan HIV dan AIDS. Kegiatan spiritual building ieu diharapkeun sanggup ngawangun kasadaran jeung nguatkeun semangat silih rojon pikeun ngahontal Bandung anu bebas tina infeksi anyar, maut, jeung stigma HIV atau AIDS. Sakitu warta anu tiasa abdi samperkeun dina waktos dinten ayeuna. Simkuring Muhammad Fred Amutakin nyuhunkeun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.